Kenaon, Cek? Keur beberes, Cek. Cek Haji, ini pabalatak imah. Sarua imah abi ge balatak. Sarwanya balatak. Sarua, ngan imah abi mah balatak na ku banda, ari imah ece mah balatak na ku runta. Tadi penting aya lininya Cek Haji. Ante teu ngarasa aya lini. Piraku ieu teh. Sakitu eunurna oge. Da imah abi mah waweg atuh. Jadi mun aya lini sagede kitu mah karasa. Nah, hari di imah abi mah karasa pisan oyagna teh. Meujeul we da imah ece mah tereh rugrug. Sakege alhamdulillah, Cek. Imah pamere kolot. Nya atuh kudu disukuran. Dari kudu ngabangun macan puguh mampu. Heuh lah. Rek nyana teu lawe ayeuna mah. Nyana taon eta? Meuli di gehel. Oh, cik mana coba ngasaan? Ya? Cing coba ngasaan. Geuning ngeunah, Cek. Ya Allah, milih di gehel. Ini dia mie lidi dari Gehel Snack. Jajanan legend yang paling enak. Rasanya renyah, gurih, dan juga pedas. Nampol banget deh pedasnya. Yang paling aku suka dari mie lidi Gehel, bumbunya banyak banget. Lihat nih, sebanyak ini loh bumbunya. Saking enaknya, sampai gak mau berhenti ngemil. Pokoknya, buat kalian para pecinta snack pedas, wajib banget nyobain mie lidi dari Gehel Snack ini. Dijamin, pasti dedein. Yuk buruan cobain. Oh, jadi itu imah pamere kolot? Hei, imah pamere kolot imah. Resep model imahna sama jeung imah abi nu di lemur. Oh, aja boga imah model gitu. Boga, tapi lain imah. Terus naonna tuh? Kalang Japati. Sabaraha, Mang? Jelema teh boga mah sekolah tuh nyatanya atuh. Pas murek meuli wae. Meuli atuh, Cuk. Ceu Haji. Meuli ge paling hiji bari nawar deui mah ngerakeun. Jangan pada berantem di mari. Jadi beli kagak? Aduh sangeunana teu ningali yeuh mas sagede ranggem kieu. Naon di nupang mahana sok ku saya dibelian. Buru neng milih tah mesen hayang mana wae tah. Tapi, Cek, Ceu Haji, tenang teu kudu ngagantian ku saya mah sok hayang naon oge milih sok. Sok Mang menu nu paling mahal aya teu? Ada, tenang aja. Ada sapu lidi topping coklat emas. Emasnya itu diambil dari perut bumi yang sedang mengandung. Diambil dengan cara mengendap-endap. Sok tah. Datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Gampang kan? mahal atuh eta Mamang. Tenang, tong nyebutkeun mahal jeung Ceu Haji mah dibayar. Kabeh sok Mang jeunkeun ayeuna keneh. Siap, gas. Jadi udah jadi. Milih di coklat dengan topping emas. Buset. Ayo. Haji. Lah. Maneh nempokeun? Hayang? Oh, Cek. Ceu Haji. Yo. Untuk di dahar? Kurang. Mana mah teu cocok ngadahan-kadahar kemewahan kieu mah atuh. Dahar. Wah, ieu mah aduh tinggal mah ngagolongnya kieu ieu mah. Emas imah mengandung emas yo. Buju buset, kagak makan setahun kali ya. Lumayan pagi-pagi penglaris. Mana toppingnya topping emas lagi. Pasti Mang Umang tambah suka. Kabur lagi. Aduh. Mang Umang makin gak suka kalau begitu terus. Bangkrut ya ilah ilah. Mana berat lagi nih sepuh. Anu ngajak joprak we sia mah. Mene goreng guna hirup teh. Naon atuh mah? Ih, isuk-isuk geus ngutruk. Teh ngutruk kumaha? Nempo imah pabalatak ieu. Ari boga budak parawar ngajak jeung wae. Tuh sampukeun buruan. Mene pabalatak itu kuruntah. Heeh. Ya, di tita sacapu teh kitu deh sia mah. Pantesan nyerenek olok oge. Kos nu ubuhakan nu sia mah. Geuleuh sia teh. Urut nu rantai kotok naon eta teh? Lain nyerek, Mak. Ieu mah milih di si Umang. Oh, milidi. Mak, ari sapu injuk mana? Menang meuli sapu mah lain menang nganyuk. Sapu injuk, Mak. Lain sapu menang nganyuk. Oh. Ngomong atuh sing bener. Di mana atuh sapu injuk? Teuing di mana atuhnya? Di mana atuh? Ih, Teuing atuh. Beureun kumana di daang teu?
Ma, kenapa lo ya kican hees? Kesekian jalan. Wis jam 1, Ma. Rin hayo gerah hees. Bisi kaberangan deui sahur. Nya moal atuh. Sakodo geus jalan mah. Atuh lain hayo gerah pake. Lain dipelong wae. Sikin karena ieu teh asak ieu. Geus biar sabaraha libur oge. Anger we beungeut ronghon. Awang merowahan. Babar-babar teh yang glowing. Teu cocok meureun mah skincare-na. Oh, benernya. Ari maneh-maneh ngabis eta beungeut. Make naon? Pakai Riglow Skincare by Dr. Cindy Putri. Geus buru mah, aya nama urang hees. Heeh, hayu. Dede. Dede. Gara hudang sia teh. Baru gara hudang. Ari maneh keur naon? Kedahar. Da memang hudang konten di tas salat. Hor, nanti sahurnya. Kaberangan. Sepatu saya tama. Sepatu emak. Nah, haning leutik. Nyata leutik teuing ieu teh. Pan mah teh bogalin sepatu kitu. Nah, make bet meuli deui. Teu da geus kotor itu mah. Kumaha atuh ari kotor mah? Ah, hese ngubahna oge. Riweuh. Make ieu tama. Naon eta? Spotless starter kit. Oh, aing mah nyaah. Teu kapake we sepatu teh. Atuh ari barang beli teh sok tarata lete mah. Meuli di dinya mah teu kudu nyebutkeun nomor suku. Da geus pasti nyerahoun. Meuli make nomor sabaraha. Ah, kira aku ya teh. Meuli di mana gitu? Di Cimahi. Deh, bangun pakai HP anyar. Nya, Cek. Ke Haji. Haji. Tah gitu atuh. Najan jelema teu boga ge kudu aya kamajuan. Da HP murah, Cek Haji. Heuh, apal abi ge. Da mun hayang jiga abi mah atuh mah kabeda goco mah. Dia mah menang nganyuk deh. Bakuna da. Ari jelema nu teu mampu masuk ngahutang. Terus di mana, Cek? Cek Haji. Ah, budak gede gue ieu mah, Ce. Nah, haleumpang. Sakali-kali we atuh ieu mah, Ce. Da bosan geuningannya naik Lamborghini wae mah. Nah, bari jajan atuh ke Cek Eti. Ngeunah heeg jimbrungna. Pernah meuli abi ge. Bau naon ieu teh? Bau miskin. Ari eta biasa halus. Nu abi, Cek. Beas murah. Abi ge sarua da sok meuli nu kitu. Oh, Cek sok meuli beas nu kieu? Oh, sok. Panjang teh tarang ngadahar beas nu kieu ri Cek Haji mah. Ada linyang di dahar. Nah keur naon atuh? Keur para bayam. Ayo. Mau sarapan heula maneh? Jeung naon? Tuh, emang ngagorong japu bieu. Aing mah ngan hayo we dahar teh jeung japu. Nyari geus jeung naon deui atuh? Coba atuh, Mak. Sakali-kali mah dahar teh jeung nu aneh. Tong jeung lauk asin wae. Heuh, naon atuh ari nu aneh teh? Makanan Italia, ke? Naon makanan Italia? Nyen setik, Mak. Heuh lah ge dipengnyieunkeun. Jeung we ana mah gara sakola heula sing pinter. Teh balik sakola kumaha disediakeun. Bener, Mak? Heueuh. Asik euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak lapar ih. Heeh dahar atuh. Jeung setik teh alin, Mak. Heueuh. Asik euy. Awas ya lamun teu didaang. Mana tuh dia? Yeuh.